Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali sadayana dina dinten ieu sakuma biasa SIM kuring Asep Bandung 12 sejam midangkeun dongeng Sunda. Anu dina dinten ieu Asep bade ngadang ngabantun judul nyata Kaduhung. Jana narik napas jero. Eta jajaka anu umurna geus 30 tahunan teh nyimpen CD anu eusina demo lagu ciptaan manehna anu judulna Asih Sumanding dina luhur meja anu aya di jero kamarna. Geek jana diuk di sisi ranjang. Ras jana inget kana kajadian tadi beurang basa manehna nawarkeun lagu ciptaanana ka Pasahili, salah seorang produser rekaman anu cukup beken di kota Bandung. Jana, lagu ieu teh kurang bermutu jadi sorry. Ieu lagu ku saya mau dibeli ceuk Pasahili. Poe tadi teuing anu kasabaraha puluh kalina lagu Asih Sumanding ditolak ku produser. Bulan anu ngemprai caang jiga nu hayang ngupahan hate jana anu keur nandangan rasa kuciwa. Tayohna mah awahing ku teu kuat nahan rasa kuciwa anu ngagaulura dina jero dadana. Jana nekat bunuh diri ku cara ngagantung maneh. Hal ieu teh puguh we ngajadikeun kulawarga jana kacida ngarasa sedih. Sataun ti harita masyarakat Jawa Barat genjleung ku bijilna hiji lagu anu judulna Asih Sumanding ciptaan Rangga Sulanjana. Eta lagu teh kasetna nepi ka payu jutaan kopi. Kulawarga jana meunang royalti nepi ka miliaran. Kasuksesan eta lagu geus ngajadikeun para penyanyi jeung para produser kacida harayangna marake lagu ciptaan jana. Untungna demo-demo lagu jana teh masih kene kasimpan rapih dina jero lomarina. Dasar hoki, lagu-lagu jana teh kabeh sarukses di pasaran tur ngaraja di industri musik Sunda. Kocapkeun di makam jana. Kadenge aya nu ceurik ngaguku. Sing horeng anu ceurik teh arwah jana. Jana ngarasa kaduhung kunaon baheula manehna bet bunuh diri. Lamun seug baheula jana teu luluasan bunuh diri, salian ti moal meunang siksa kubur, jana oge ayeuna teh keur ngahenang-ngahening ngarasakeun endahna kasuksesan.